Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Siti Lulu Al-Kausar ti kelas 11A Farmasi. Di dieu Abi bade ngadugikeun informasi ngeunaan tata tertib anu aya di sakola. Sataacana anu ku Abi dipika hormat Kepala Sakola SMK Gunadarma Nusantara sareng ka Ibu Bapak Guru sareng ka rerencangan anu ku Abi dipika cinta. Langsung wae ka informasina. Abi di dieu salaku budak di sakola SMK Gunadarma Nusantara, tantuna Abi wajib ngajalankeun sadaya tata tertib anu aya di sakola. Salah sahijina nyaeta unggal poe Senen di mana sadaya sakola pasti ngalakukeun anu namina upacara bendera merah putih. Tah di dinten eta teh arurang sebagai peserta kedah wajib nyaeta ngangge sapatu hideung, kos kaki bodas, ngangge saragam anu bersih, anu rapi, sesuai sareng tata tertibna, terutama anu kedah ngangge jas alma mater nyaeta di sakola Abi di sakola SMK Gunadarma Nusantara. Unggal poe Senen wajib sadaya murid sadaya peserta kedah ngangge jas alma mater anu ciri khasna warna koneng. Kitu wae informasi anu tiasa ku Abi didugikeun kanggo ngeunaan tata tertib di sakola. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.